Hayu eta buru. Atuh. Hayu buru eta. Buset eta. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Ayo non, Mang. Eta bapak ya bapak. Ih, naon sih kideung heula? Aya bapak mah aya. Aya. Ieu mah jero. Pak, aya neangan ye, jelema goreng saha beureung ye nyedokkeun wae ini. Aduh. Dipantong ngadapan wae. Sia kala nyaring si dikenaing geuning. Nya hampura. Sia mah si ganu ngaledek geuning. Emang tadi saha nu neangan aing? Ieu tah tadi tah jelema goreng tah neangan. Buset. Aing sok kosepna kos artis papan atas disebut goreng tak budak. Tah, tadi cenah neangan bapak urang. Arek aya naon sih? Bisa urang rek jero rek main game Oh maneh, kumaha geus menang can budak teh? Oh, geus bos, geus aya. Nah, deuh, saha. Aduh, bos. Oh, kunaon? Ih, syukur tah katindihan nih. Oh, kadiukan ya maaf. Lah, bos teh diu teh padu wae. Oh, geus lah. Saha si ayeuna nu aing gawe? Aya kalem budak mah bisa diandelkeun. Tapi ku ieu dibawa lah sukan ka dieu. Oh, ari aya mah keisukan bawa ka dieu. Kayak sukan kurang bawa ka dieu lah kalem we. Enak geus burit ya nya. Urang mah lila rek pamit. Oh, nya heuh atuh ari geus dumuk mah. Nu penting isukan bawa budakna ka dieu nya. Kalem kayak dibawa ka dieu. Nama geus nya urang teh dieu ya. Nya. Pura sanganggu. Mana si Acep teh geus lila deh. Teu datang-datang. Het deh, mangka teu boga HP. Jangan ka mana mun ieu budak teh. Het deh. Kumaha si ieu teh gawe teh? Arek-arek moal-moal. Lamun moal kudu arek atuh. Lamun arek, nya arek lah kuduna mah. Da aing gitu. Ieu budak aktif deh. Kumaha ya masalah gawe teh? Het, mun ampung si kodir teh mah erakeun ya urang. Aktif deh. Het, kumaha ieu nya? Kabar eueuh ini wae sia ya. Liur tinggal mendingan ngopi di warung lah. Kodir lain. Set, si Kodir. Hat, aing na mukanya hawa narakeun ya. Yang balik deui aing Nah, Cep. Duh. Aing ge digorowan. Oh, Dir. Ka dieu. Moal salah nanyakeun gawe ieu mah. Dieu. Dieu kuna yuk. Het deh, kemana wae sih maneh? Urang neangan wae mana ti tadi? Mingguan di dieu meni lila. Hat, kolak teh saha nu butuh sih mah? Kumaha masalah gawe? Ari ayeuna we ngaboguran. Kalem nih gawe mah tuh. Het, nya lain. Urang teh tadi di dieu nungguan meni lila, mending mun sakedeung mah. Urang tadi neangan ka imah maneh ge. Imah manehna eueuh. Jeung deui amprok nempo urang ge maneh kalah rek kabur. Ye, lain deh kabur. Urang teh can menang kabar sia ya. Jadi urang erakeun anggo jeung maneh teh. Tapi pokona mah kalem lah. Gawe mah aya, pokona mah. Urang keur nungguan kabar si Yayan. Geus kitu, nya sabar ya mah. Doa.
Oh, saya menang kabarkan yang lain meren. Hat deh. Enggak banget cuman ngabaran kami. Kurang niat ya harus gawe. Tuh, puguge dan ayah kabarkan wae. Kemana meren si Ayan teh? Di telepon tadi angkat-angkat. Ditungguannya terdatang-datang si tadi. Kemana meren si Ayan teh? Hat. Tapi kayu rahat ieu nungguana. Waktu datang-datang pas kieu mah. Tah karak datang budakna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Het, kamana wae si ditungguan itu tadi. Karak datang wae kieu. Oh iya buku tak motor iya dipakai ku anak iya. Iki mau pamajikan. Het, pantes atuh li lagi. Tah, kumaha ieu budak ya? Ieu nu hayang gawe teh. Oh iya nu yang gawe teh. Ya urang ya. Kumaha gawe teh tulus teh. Buset, gini koski ieu nu rek gawe teh. Sugan belul ieu gawena. Saya ai siap mah ayeuna berangkat siap teh. Ngapira aku teh siap. Ayo. Saya milu. Kade tah, mau apa ya baturan urang tanya, tong digalakan di ditu. Dipikir-pikir mah alhamdulillah ya bisnisnya lancar, karyawan kagajian, bisnis ge di mana-mana. Bang Emok tinu aing eta teh. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Oh iya budak teh nu arek digawe teh. Bos, iya tah nu yang gawe teh. Kumaha? Mana siap digawena? Sing betahnya digawena nya. Tah, geus cenah mah ieu bosna. Geus dumuk meureun tah asup gawe. Pokona sing betah. Geus cenah urang rek balik, ngabadi urusan. Nah, gitu meureun bos ya. Nah, ieu budakna. Urang rek pamit lah ya, kade mape. Ayo mohon. Nuhun ya. Ayo ayeuna urang tempo pagaweanna tututkeun nya. Tah, iya pagaweanna nguruskeun kebon nya. Tah, engke lamun hayang leuwih jelas ke tanyakeun we ka Mang Indra nya. Dra, di mana maneh? Ke ajarkeun ye budak anyar. Ayeuna bos ngegorowan. Buset, ieu budak nanaonan. Urang rek mandi, bos ngegorowan. Piraku mandi meni make payung. Ye pan besing kabasuhan bos. Ari maneh mandi pake naon? Piraku mandi embung ka baseuhan. Enggeus, ayeuna mandi sing bener ke isukan papagahan ta budak anyar. Siap bos. Hayu milu. Urang milu. Nya milu ayo tuturkeun. Oh,